urang pipisahan Nyai ulah wakapundung budak butuh keneh indung ulah rek waka percaya akan boga anu ngora mana buktina bisi kaduhung akhirna daripada kasiksa leuwih hade jadi duda hirup nandang tunggara ngahiji sareng salira daripada kasiksa leuwih hade jadi duda meureun kieu jadina kudu pisah jeung salira utamina ka para tamu ulama anu numbe sumpi wilujeng sumpi wilujeng rawuh nu baris miang oge wilujeng angkat hatur nuhun kana rupakeun kasumpingan sadayana nah moal rek hanjeulu nyai menta buru-buru ragrag talaktilu akan teweleh ngetan urah arek ruasan Nyai ulah wakapundung budak butuh keneh indung ulah rek waka percaya akan boga anu ngora mana buktina bisi kaduhung akhirna jadi duda hirup nandang tunggara ngahiji sareng salira daripada kasiksa leuwih hade jadi duda jadina kudu pisah di salira wilujeng tuang pasosonten ka para tamu lemah sadayana Bapak hajat kali ibu panganten pamegat jalar istri kugi ka sadayananya wilujeng sumpi kasepuhan hanjelu anjeun menta buru-buru ragrag
telak tilu akan teweleh ingetan urang arek luasan urang pipisan anjeun ulah wakap pundung budak butuh keneh indung ulah rek wakap percaya akan boga anu ngora mana buktina bisi kaduhung akhirna daripada kasiksa leuwih hane jadi duda hirup nandang tunggara ngahiji sareng salira daripada kasiksa leuwih hane jadi duda meureun cie jadina kudu pisah jeung salira kasang ngatur kapihatur tidak kawihna talak tilu lah masih kena karena para tapu leman sadayana haturan nu nembe dongkap wilujeng sumping wilujeng rauh sok mangga neng sanu bade nyanyi tadi teh oh jadi si disurung gitu atuh selanjutnya kita beralih kembali setelah tadi kita bergabung di RRI Bandung selanjutnya kita bergabung kembali bersama di RRI Jakarta. hatur nuhun tak gening samsudi wae jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah Pak katampi kalian kabinga aya teh rasa Pak meni hayang unggal dinten tuh hajatnya Pak Ijay aduh leheung we indung budak teu pati nyanggu meureun ada alhamdulillah katampi baja salian tiramah tamah jeung someah kula warga Pak Ijay sareng Ibu Titin mah berehan deui rek teu betah kumaha uyos cenah Pak cek tadina dina kontrak nage dugi katabuh 5 tapi hayang dugi katabuh 8 urang ladangan nah deui ari jang nu bageur mah da urang ge piraku deui kudu teu milu bageur nya oh itu agar ongko ke Jakarta tapi anger nanti ngomong ke Sunda ya selanjutnya kita beralih versi dengan versi dangdutan siapa yang mau nyanyi silakan silakan mungkin Mbak di sana mah terus beres nyanyi. Selesai.